Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan anu nuju nonton biasa aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina kalancaran dina sagala pamaksadanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ayeuna simkuring aya dongeng anu judulna Saban Janari. Saban Janari karya Henny Herlani anu parantos dimuat dina majalah Mangle tahun 2868. Nah, hayu urang teraskeun wae kana dongengna. Siapkeun leuteuna, cikopina, goreng pisangna nya. Wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun mugia tiasa ngahibur. Saban Janari. Nyah beunta leungeun gugupai gupuy gapai neangan lampu meja. Brai caang. Saha eta di tengah imah? Tanya kuring laun. Kadenge sada aya anu maca Al-Qur'an di pertengahan imah. Nya kitu. Di denge-denge teh memang nya aya nu keur maca Al-Qur'an. Salaki sare nyang hareup ka jendela capeun. Pitunuhun geus ilang, kuring nguniang hudang bari ngelengkeun buuk. Ret kana jam dinding nuduhkeun pukul 2 Janari. Nu ngaraji beuki kadenge, moal kitu tilu budak kuring keur tadarus. Ah lain, di mana teuing barudak sok tadarus. Keur bulan puasa oge langka nu daraek, teu jauh beda jeung indung bapana. Akang, basa Janari teh kuring ngadenge aya nu ngaraji di pertengahan imah, ceuk kuring ka salaki. Alus, pokna singget. Memang, tapi saha atuh? Tanya kuring anu keur barang asakan. Dedengean, lain, bener kuring ngadenge sora nu ngaji. Kuring ngayakinkeun, paling ge tatangga eta mah. Ah, piraku, meureun wawuh kana sorana, eueuh nu kenal kana sorana ieu mah. Peuting satuluyna kuring nyaring deui. Pukul 2 sangkilang teu masang alarm dina HP. Kamar teu dipareuman ka pohoan tadi memeh sare. Katurug hayang kiih geuning sarua kawas kamari. Di pertengahan imah kadenge sada anu keur tadarus. Memang ari ngadenge anu tadarus teh sok resep ningtrimkeun kana hate jeung pamikiran. Ngan ari anu tadarusna teu apal saha-sahana mah bet kalah matak sieun. Akang nyaring, kuring ngaharewos kana ceuleus salaki. Aya naon? Tanyana bari beunta terus wae. Eta aya nu ngaji deui. Eueuh ge ah. Manehna kaluar ti kamar rek kahampangan. Kuring aya batur pikeun indit ka kamar mandi. Di tengah imah eueuh sasaha. Balik ti kamar mandi karasa tunduh pisan dug sare tepi ka tabuh limak. Listrik di tengah imah jeung kamar diantepkeun caang. Peuting saterusna kuring nyaring deui dina waktu anu sarua. Kawas aya anu ngagudagkeun yen dina jam sakitu kuring kudu hudang tengah imah. Tengah imah teu dipoekan ngahaja supaya teu kadenge deui anu ngaji. Kitu deui anu di jero kamar kadenge anu tadarus meuni raeng. Ret kana HP aya WA 3 ti barudak nu geus ti tadi ngirimna. Maranehna ngadarenge sora anu ngaraji di pertengahan imah. Jadi nya lain kuring wungkul anu ngabandunganana ngan barudak mah karek peuting ieu ngabandunganana. Beda jeung kuring nu geus tilu peuting jeung ayeuna. Barudak narumpi di kamar teu wani kaluar ti kamar ngarasa sarieun rek ngaguyah-guyah deui salaki sieun ngaganggu jeung ambek sabab peuting tadi ge nu ngaji teh ujug-ujug leungit. Isukna kuring sakula warga ibur ku perkayaan nu ngaji di tengah imah. Tapi salaki kuring mah teu ieu percaya kana naon anu keur diomongkeun. Keur kitu kana panto aya nu uluk salam. Puguh we sarerea jadi ngarasa kaget lantaran keur dilimpudan ku kasieun. Brai panto dipuka horeng ajengan ubed tara-tara nyemah isukeun. Mangga kalebet. Asa ku kabeneran kuring langsung nyaritakeun kana naon anu karandapan ku kulawarga kuring.
Eta ajengan teh bangun anu geus bisa nebak kana naon anu kukuring diomongkeun. Salaki mimiti percaya. Ari tadi ngalaksanakeun salat subuh, tanya ajengan Ubed bari neuteup ka kuring sakulawarga. Taya anu nembal rumasa, salat subuh teh jarang dilaksanakeun, tong boro barudak kuring wae langka. Nu jadi panyababnya eta tunuh keneh hoream, jadi mending sare deui teu pedah kagudakeun ku sora hayam kongkorongok. Iraha panuntung maraneh salat subuh? Tanyana deui matak era jeung nyentug kana angen. Teu keheul kana eta pertanyaan, sabab memang saenyana kuring sakulawarga ngaredul kana salat subuh. Ujang, iraha maneh panungtungan salat berjamaah? Tanya ajengan Ubed ka salaki. Nu ditanya tembong era jeung pohoeun deui saking geus lila. Iraha maraneh panungtung tadarus Al-Qur'an? Tanyana sarua matak era jeung tambah ngarasa salah. Al-Qur'an dina luhur lomari geus lila tara dibuka ka kebulan pokna. Manehna teh siga anu apaleun bener-bener ka kulawarga kuring anu mumul kana ibadah. Boh kuring salaki kitu deui barudak harianeun barudak mah sok belang betong kana ngalaksanakeun salat fardu ge. Iraha teuing make daek hayang salat sunah saperti salat duha. Jajauheun ngalaksanakeun salat sunat tahajud dina mangsa peuting anu keur mamejih ngeunah sare. Jadi anu kabandungan ku maraneh tabuh 2 peuting teh jin. Epa ngadeuketan kuring sieuna. Ke, geuning di imah kuring aya jin? Salah kitu mah nya semua geuteur. Aya tong sieun. Maranehna ge sarua makhluk Allah, lian manusia, jin oge diwajibkeun ibadah sakumaha pidawuhna dina surat Az-Zariyat ayat 50 genep pek kira ilikan. Ari salaki kuring najan geus kolot tapi teu lancar wae maca Al-Qur'anna. Demi barudak geus ngaredul ngaji bisana henteu. Rada mending kuring najan bari masih pusing ku tajwid. Singgara tol ibadah utamana salat. Atuh maneh Ujang, sabab maneh mah lalaki kudu daek salat berjamaah. Nu jadi kolot kudu mere contoh kanu jadi anak. Budak maraneh geus akil balik ulah lalawora kana salat. Kitu deui di imah teh ayakeun ngaji babarengan tadarus, ulah hayuh gandeng ku suara musik nu mantak ngajauhkeun tina eling ka pangeran. Imah nu sepi tina kagiatan ibadah saperti tara aya suara anu ngaji, teu beda jeung kuburan. Ari anu ngeusian imahna teu beda jeung mayit hirup. Amanahna limaan arunggeuk. Pukul 1:30 peuting kuring sakulawarga salat sunah tahajud di pertengahan imah. Beres tabuh 2 peuting ari beres salat listik pareum poek. Lila sada aya nu arasup ngaliwatan panto tepas. Kawas anu bisa nembus kana panto nya ge poek, tapi katempo renyem-renyem eta sarombongan jirim anu make papakean sing sarwa bodas teh. Saterusna salat barican babacaanna rada tarik. Limaan teu bisa kukumaha, sieun nu puguh mah tuluy mah birat muru kamar hareup. Barudak arasup ka kamar anu sarua, geus araya di kamar ngadedengekeun nu aya di tengah imah anu ukuranna nu lumayan lega. Nya wae geuning kawas peuting-peuting samemehna aya nu ngaraji maniraing. Eta teh berarti kulawarga jin teuing ti iraha maranehna araya di dieu. Geus lila atuh ngesian imah ieu teh ti tas rumah tangga. Umur budak we anu cikal geus 15 tahun. Barina ieu mah aya di tengah lembur deukeut jeung tatangga. Salila ieu eueuh kajadian aheng di jero imah. Palang siang eta jin nu teuing sababaraha urang jumlahna teh betaheun di ieu imah sakaligus ngalingan ka kulawarga kuring sangkan deraek ibadah utamana salat. Cag pamirsa, sakitu panginten dongeng anu judulna Saban Janari. Nyaeta tiap saban Janari di ieu bumi teh sok aya we anu ngaji nu ngaos raeng. Nyaeta ternyata jin nya sakulawarga jin anu ngaraos teh janten ngelingan kan gaduh bumi supaya eling salat subuh ngaji. Sakitu panginten teh sim goreng diantos di video salajengna. Hatur nuhun anu parantos ngadangukeun. Mudah-mudahan tiasa ngahibur urang sadayana. Hapunten bila aya kakirangan saleng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.